Samemeh lanjut videona, tong hilap lur, subscribe Oples TV na. Yuk lanjut videona. Cekedot. Nges yang sapuna. Geus Pak. Pak, orang tata rucingan yuk. Ya sok naon? Sato naon anu matak pika sebelum di bumi. Reungit. Sane. Sireum. Salah deui. Salah. Pasti cucunguk. Salah. Naon atuh taluk Nyetok teh atuh Pak. Nah, toke. Pan sok disada tarik. Boke. Sia nyeniran aing teu boga duit. Dasar. Aduh, ngabangun kaburu beakeun modal ya teh. Bapak. Naon ai maneh ngan gogorowokan wae atuh pian. Ujang rek ngarujak Pak. Nyanjog atuh ai maneh pian rek ngarujak mah ngan gagarowan wae ka bapak. Ih, teu aya rujakeuna bade naroskeun gedang nu wengi mana? Gedang naon ari maneh? Pan wengi bapak sareng mama bade ngajul gedang. Mana gedangna? Aduh, aing kodeuna tarik teuing ya. Serius gitu kan maneh? Iya nampo dina berita geuning lobak anu ngalanggar protokol kesehatan keneh ya. Teu make masker padahal geus didenda 150.000. Nu teu make masker teh tapi anggar we loba anu ngalanggar. Udah pasti wae loba nu ngalanggar mah. Lamun loba nu ngalanggar mah ganti peraturanana gra. Ganti kumaha tuh? Ganti balikeun aturanana. Anu make masker bere duit 150.000. Pasti loba nu marake, geura sok kumaha ide euing alus teu? Ide bagus. Nang nelpon si Jordan lah, baturan baheula. Selila teh ditelepon. Nih. Awewe euy. Awewe nu ngangkat mah. Pak, kunaon ngalamun wae? Iya, tadi teh bapak teh nelpon bebaturan si Jordan. Tapi nu ngangkat nanti awewe. Coba Pak sakali deui. Ya, kiranya kurang cobaan kali deui. Maaf Pak, pulsanya tidak cukup, silahkan isi di material terdekat. Awewe kan? Eta mah suara operator. Pulsa bapak kritis, sayang grisian. Oh, gitunya. Dasar bapak gaptek. Naon? Nyebut bapak bau kelet. Lain Pak lain. Naon Iya. Boga buah satangkal ngan 3 siki. udah dikontrol wae atuh. Bisa aya nu maling atuh. Maneh apa tuh enak penyakit tuker ayeuna keur booming di mana-mana ieu teh? Penyakit naon Eta emang? membahayakeun. Covid teh corona. Oh. Kata aduh ini booming di mana-mana. Nah kumaha kitu? Oh nya pokona penyakit mematikan gitu. Ah maneh apal teh? Kunaon eta corona disebut Covid? Teu apal emang naon Matakna saya tong molor wae geura tonton berita. Sok naon emang di mana asalna? Tah, kusabab asalna ti Cina eta corona teh disebut
Covid. Dalam munti Sunda mah disebutna Kang Pid atuh. Terus lamun ti Jawa berarti Mas Pid atuh. Heeh. Saja ah. Orang merek baliknya. Maneh mah karek ge datang geus rek balik deui. Eleh ku pamajikan urang nu di Arab. Gitu. Geus 4 tahun, teu inget balik-balik kemun ka ayeuna aduh. Aduh. Naon, Ji? Geus atuh Naon? nelpon saha tuh. Iya, babaturan biasa atuh. Ganggu wae. Area jeung babaturan teleponan teh serian we ditelepon ku pamajikan sok ngamak wae. Iya nya heuh atuh beda deui. Ieu babaturan mah lo pega serieun. Aya ditelepon ku majikan mah ukur mentaan duit.